Aya hiji santri begitu ngaji na bagus, baca Quran hebat, jadilah ustad, jadilah kiai. Di pondok geus ngajar ngaji ya. Begitu balik ke imah mulai hayang menguasai masjid. Masjid kunyana dipilih imam-imamna termasuk nyana hayang jadi imam. Mulai rada kacau di masyarakat. Kedua, manehanana hayang menguasai kekiaian. Berarti rasa takabur aya. Datanglah nyana ka kiai kolot. Barang datang ke kiai kolot maca Fatihah maghrib kan geus kolot kan rero kunyana didengekeun baca Fatihahna teu bagus. Beres sholat maghrib nyana ngomong, Pak Kiai udah sekarang gini aja, Pak Kiai udah nggak usah ngimamin, baca Fatihahnya nggak bagus, udah sadar aja dah. Iya, ya udah nggak bagus baca Fatihahnya. Udah ntar besok-besok saya aja yang jadi imam. Tak iya santri kakarak bisa ngaji doang. Isuk nyana ngomong kitu deui. 3 poe berturut-turut nyana ngomong kitu deui. Akhirna cakokolot diri dia ya goblok ya budak ieu. Hayang jadi imam nu aya di digeser kunyana sakali deui sia ku aing tampili. Enggak tahu gua orang rawa pancing ka leuh. Pijang. Bener bae kaopat peuting begitu nyana ngimaman deui kiai kaopat peuting. Kunyana dinasehatan deui kiai eta ku jawara ditampili. Kabur lo. Jangan ada di sini. Bukan begitu, ini kiai ketua ini udah enggak sah, pembacaannya enggak bagus. Sah enggak sah, ini urusan gua. Lu yang baru datang mabur lu sono. Akhirnya kulantaran ditampilingan sombong garep kieu tuh. Yana balik deui ka imah kiaina ka ditu ka guruna. Cek guruna kunaon sih eta bararengep sabede kieu? Tempeleng kiai katanya. Siapa yang tempeleng? Nang kampung. Atuh sia lamun ditampilingan ku urang kampung berarti teu beres hirup sia. Cicing deui di dia hirupna.